poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Ku Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teh dibejakeun abe full sapoe Jumat teh ulah ka mana. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat, cek sakaol sabada salat sunah, cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar, cek sakaol mah antara khutbah dua, cek sakaol mah beres khutbah kadua memeh dilaksanakeun salat Jumat, cek sakaol mah ta salat Jumat, cek sakaol deui mah jam hiji, cek sakaol deui mah bada asar, cek sakaol deui mah memeh adzan maghrib. Kanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas orang mentang geus dibere langsung. Masyaallah.